gitu lain ngan sebenarnya mah kuduna mah urang ngajengan teh ari gitu kumaha ngan sieun ngahalangan palawangan kajecek ku urang Gusti disaruakeun jeung panjat pinang beteng indung sia teh mana mah rupa bodoh tapi beleguk sama banyak kursi cokorti sisi nama itu lah dasi cokorti sisi kuduna dasi mendadak aksi jurig siap Dapsen bud dapur seni jeung budaya Dapsen bud tenturkan cinuturkan trakang jeung cinarita dina banget ieu sasat di manglayang medang teh ujug ngayakeun silaturahmi anu disepuhan ieu manglayang sari teh ku pangarsa Bapak Haji Wawan Setiawan Gumelar anu janten pupuhu di dan setput atuh anu kaduana oge teh hirap aya Kang Pipin Sopandi di pupuhu sadayana gentar Kangjeng Cinareta minangka singkatna cerita ya alah kumaha dararamang sadayana jang aing keuluh nemalan kieu dapat kejauhan moal ka dewek ku dewek beker jelema leutik dewek teh leuh mulalajo pat kaloba kieu kula eta budak Gusti ya ampun naha Kang Wawan teh ngayakeun acara kieu tapi tempatna meuli harengheng euy nemalan aing kori ka dieu baturan teh keun aing ge keuna naha ieu bet di ayakeun di dieu ieu Gusti aya budak ngadari jelema aya budak ngadari jelema sia euy saya percaya tinggal aing geuning euy nu keur nyusuan geuning euy kekelanan euy dewek teh saperkara mah tawis pingah jeung sono kudu ulumna ku pangarsa Haji Wawan teh ngan panggihna Facebook we jeung dewek kieu na macan panggih can jonghok aing cing aduh berat euy wayangna euy gede teuing detik teuing dalangna detik teuing kembae beda kaul dewek mah kelanan kasekedapnya sim kuring teh bade silaturahmi heula sareng Pak Haji Wawan cing mana Pak Haji Wawan teh aya Pak Haji Wawan aya cing cenah ka dieu atuh lah dihareup wae kitu ka dieu silaturahmi jeung dewek kitu euy Pak Haji Pak Haji mana jeung ka dieu heula hayang sasalaman Pak Haji jeung kuring geus ka dieu can alah nuhun kitu ka Pak Haji aduh alah cing pangarsa Pak Haji Wawan teh geuning kumaha Pak Haji damang alah tepang teh kieu na Pak Haji kumaha ieu berkesenian teh teraskeun Pak Haji ngan kuring mah can menang bantuan Pak Haji ari mikeun ka batur wae kanu dilaluhur wae kanu handap henteu kanu nyaakan nu seniman kumaha Pak Haji alhamdulillah pada mau ulah kikituan Pak Haji ulah kikituan Pak Haji datang ngarep-ngarep kuring mah tuh gini alhamdulillah aduh ditampi sing langkung ti kieu dongkapna Pak Haji manyan teu sarua nong wah si Pak Haji Pipin ka dieu heula kitu kesegedeung hayang panggih gitulah aya Pak Haji Pipin hayang panggih cing kumaha jalmina teh itu Pak Haji Pipin kayak satacan Mang Aman Mang Amin Magelaran teh euy heula urang teh silaturahmi mah tenang we main mah da sepi ka jam sabaraha oge Pak Haji Pipin geus ka dieu can tujuh ambeien meuni lila-lila teuing atuh euy teu jiga Pak Haji Wawan geus urang singkatna cerita we nya urang carioskeun ayeuna kasumpingan dua pemuda anu bade ngiring bingah ka Manglayang Midang sumangga
dina waktu ayeuna bade bagal baca nama cuk buru atuh apa gara midang pagelaran ieu teh tah jadi saja nama laminnya berat aing wayang ieu tingali hei hari kemana si daing ke dia tah iya bangun di hareup eta bangun di hareup iya tah ka dieu tah gerok sebenarnya woi kalian iya nyanyi di dia seteh ya Allah ya Rabbi bagja pisan karena asep iya aman amin Lain kata cuau. lain bibir di masa kira tak musuh ayo mana rek naon ka dieu teh teh Apaan sahur salira teh aya dua. Naon dan dua pemuda ha lain seban aing lain pemuda itu karolot teh rek nyanyi teh wow. rek naon atuh so ketukuran di Bandungan di dia konon gara sesama tiga pawawan ka ditu ya Punten nah. aing buat dilengkahan apa kena depek teh gelo sekuen Caang. Hah? Oh. Kaset. Oh. Urang heula belagu. Di mana-mana oge nu leutik ceuk pawawan mah jelema leutik dibelaan aing nu leutik. Oh, pan nu leutik teh aya nu gede. Terus Nu gede heula. sidik aing leutik mah pangpendek nih teh apaan sih yang parantos tadi atuh? Lain leutik maneh mah. naon Pendekar. Naon pendekar? Pendek dan kekar. Saya punya kekar gitu. sok tulukeun ah Tempok. Asa. Angerakeun. Mana balagu aya Pawawan teh era pawawan. Mana coba? Iya, pawawan teh ieu anu ngamumule seni. Sing sahawai anu boga sangar seni anu kakarek melentung oge bisa ka pawawan ngarios. Ngomong ke pawawan. Pawan, abi karek melentung. Naon sih teh melentung? Kocok mana pan ngomong melentung we beja ka pawawan. Urang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kulan ieu Pak boleh cukuy. Kakaler dek meuli opak. Kakaler. Ngawaler mangawaler ngan kirang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakaler dek meuli galeno. Galeno. Ngawaler mangawaler ngan jiga nu teu ridho. Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanes kasia. Teu aya nu ngawalerna tu Asep. Di jilbab teras ka zaman. Naon? Dek abdas. Balekuk. Menit murwakati era ku pawawan. Jadi dia teh inohong seni hungkul loba. Sunda. Ai mane nu bener ngomong teh di dia mah. Ngan diraha pawawan dek ka Lemang, da urang mah pan ti Lemang. Oh. Seni abdi eta mah tos bulukan, Pak. Seni abdi bade pantos bade runtuh kitu eta. Sangat tinggal di nobong itu gimana? Iya, nu ayeuna urang temongkeun. Seni Sunda kudu maju, tapi urang tetep kudu ningali seni batur. Seni batur. Lantaran seni bakal katingali maju lamun aya nu teu maju. Gitu istilahna. Urang bandingkeun seni nasional. Sok. Dina raraga manglayang midang. Manglayang midang Itu tadi aya 2015. seni Sunda aya karinding, aya pencak silat, sim kuring reueus. Tapi sim kuring dek nyieun perbandingan kasadayana. Kumaha? Urang nyanyi. Nyanyi Punuk pan bisa nyanyi. bisa. Ieu seni eta punuk gitu loh. Kenal. Abi punuk. Abdi seni. Ah, jeung sorangan. Ai kira-kira hiji mantong atuh geus we. Asa. Bade nyanyi. Mohon khusus kangge kapawawan dupi laguna nyaeta dina lagu Mangkodir. Cewau. Ai syarbing lain Saya teh lagu mangkodir. kasih dahan teh cek pawawan apa? Lain mangkodir, bing. Naon? Magadir. Dah, mohon. Dina lagu nyata kasih dahan judulnya nyata Magadir. Mangkodir. Magadir.
Mangkodir. Edah sia. Sok. Ma. Ga. Dir. Makadir. Mangkodir. Aduh Gusti Nu Agung si rebing. Cewau. Nah, sok tidak teu bisa. Sok. Ma. Ga. Dir. Makadir. Mangkodir. Aduh ya Allah Asep. Lepat Asep. Sakali ini siamun sawani bebek sok. Pawawan atuh. Si Asep. Sok. Salah. Sok. Kuengkeun. Sok. Jempe si anak itu coba. Sok. Ma. Dir. Mangkodir. Wow. Kabina-bina teuing sama aing. Disalahkan ku aing kakara bener. Geus ganti. Sanes tos ganti Asep. Nah, Ti payunan sok. gitu. Mohon. Mangkodir nyuhunkeun di ewan sakedikang anu paling ditu. Mohon. Sok. Temongkeun. Urang bandingkeun seni Sunda jeung seni Deungeun. Tapi tetap lamun Sunda hayang maju, seni Sunda hayang nangtung, urang ulah pandang sebelah mata seni Deungeun. Tetep ku urang oge kudu diapresiasi. Bener teu? Keur bahan perbandingan. Kangge pawawan, kangge urang manglayang, kangge urang di sadayana aya Magadir. Satacan mangamenamin urang cobian lah hibur kurangnya. Mudah-mudahan Gusti Nu Agung di dieu mah cika-cika nepi ka loba. Lain cika-cika saya punduk. Naon? Lampu sedih. Lampu. Allahu Akbar. Dalang leungit eta. Hah? Dalang leungit. Oh. Tong dihitung wae atuh geus ini kan duaan nomerna geus teh. Aing dihitung wae bingung aing dibeureun teh lobaan jelema mana sih teh. Terus aya Onyang ge aya deui satu cowau. menang sabaraha teh? 200. Wah, bohong sia. Kawawan urang mah di Oke, aya aya deui aya. Mas pernah nyekel duit lu gede can? Yang geus atuh Kemarin nyempangan duit 100-an saya jual kitu tah. hayang kitu aing. Pelaku si eta mah. Bener ni Allah si cowau. Hayang kitu. Naik itu naik. Hayang kieu mah bisa kitu tingali. Allah Gusti Nu Agung Allahu Akbar. Ieu kumaha sih teh leungeun kot pabeulit ieu? Lain pabeulit di ditunya gelo. Cuma sok dosa. Urang Aya Mangkodir. sok. Aturanna ka urang naon teh? Manglayang midang mudah-mudahan panitiana sadayana Sing sehat. sing terus nanyorkeun seni Sunda teh ulah jati ka Silih Kujunti. Bener. Sok, periksa deh lamun teu anu kejadian. Pokona sok Pak. Harimos di lamun pemikir masuk. Merdeka. Sia naon atuh kikiluan kitu atuh. Deribut aing teh bisa lompat sia anu lompat tertarik aing boyot sateh. Ratu da urang mah. Mana yang terus semangat ke gituan nyaur di kana ngajak. Abi teh ya reus. Ti tadi abis sumping eta tarian loba pencaksilat mangprang tarian loba karinding Gusti Nu Agung abi teh tos Ngalakatena lain kut tegenah tapi bungah jeung bagja. Jeung ngalakatena mah abi teh ku eta Naon? lapar ongkoh. Mudah-mudahan urang tanyeurkeun seni urang teh. Ulah kejadian aing geus dicoba. Gelo. Mana sih atuh deui? Ieu nyekek wayang goblok teh. Tading betuan gelo tah gelo. Aing mana atuh kalah nyekek si Atan? Abang kali sapantar jeung aing. Anu karewa. Ampun, aing da karakdek nyanyi. Sok atuh nyanyina bulu sing serius hareuna. Orangnya serius eta. Aturan mudah-mudahan sing nyekel Bang Lipong kalabu Bang bergerak kana mana. Taranya kenya sadayana dangukeun. Ya dong, ti corona rada teu eunah. Gusti Nu Agung jempol asup kabeh. Eueuh ieu na eueuh cecolokna eueuh. Udah dikiruhna ieu cai Gusti. Bahaya. Eta ngeunaheun lagu Mangadir. Siapa hayang dibabuku ya? Cuma teh ngeunaheun lagu Mangadir euy. Berang dalang ai si cepot kalasina modar Gusti.
Sah teh aing ngadalang teh si cepotna teh nangtung kitu. Apan aing mah kokod dengan sakieu aing oge wayahna we maksakeun oge da ieu mah lain dalang aing mah tuh Naon atuh? dalang karusuhan aing mah Teu meunang. Si eta leutik-leutik galak. lain galak Jalan jurang jaga rungkul. Naik kana sakadek deui naep Pak, naep. Sok naep. Sadek deh. Sadek deh. Siana nu naik ka luhur. Oh. Haturana ka pawawan sarena. Tadi wiji-wiji. gelok melu keprok Montong keprok atuh sia mah geus mah ajo atuh teh. Montong keprok nyanyi terus. Mana mah musingin ah. Nyanyi Apaan kur nyanyi lain kur ngadonga Asep mana itu nyanyi amin tumpah-tumpah saya teh hirup teh waktu na huroi aya waktu na serius aya tong dihuroi kan bisa dibenduan ku Allah lo kemana mana mau dibenduan ku Allah Lembang Lembang kan nu aloh celau Bandung nu aloh aya nu aloh cok izin Bismillahirrahmanirrahim tong diheureukeun bisi dibenduan ku Allah abi mah da Allah kacanakeun ku maneh nyanyi setelah dek imaman maneh tadi amin atuh nya urang ge bismillah deui we nyanyi tuh naon deui teh lagu asup maka dia gereng maka dia alif tangwing jabaran alif tangwing pesun lila siapa tadi nyanyi aing tunuh di dia kan bae kada atuh wakah huai merah hawa kain deh acan cicing sok teng sok maneh maka dia
cici. Ay sugan urang hutan meri Pawawan ieu datang. Naon atang? Sugan teh hutan meri Pawawan si teh. Kagak apa si atang nyebut meri Pawawan ari maneh colopo. Hei, Si Aman disebut meri Pawawan. Eta kenjringna ka diokeun eta kenjring piapekeun. Lain kenjring. Alah si eta, lain kenjring. Lain kenjring eta teh Suradi. Geus puku mah maneh we lapar eta mah. Khusus pangwilujeng kangge ka pangarsa Pawawan. Leres bisa. Namanya kapihatur. Tim Tagunian Di mana teh? Marawis. Marawis teh naon? Heeh, Marawis. Naon Marawis teh? Marawis untuk kabeli ku batur. Lain Marawis atuh. Naon? Pengemis itu. Marawis. Urang hiji kabanggaan min. Banggana naon man? Dina wengi ayeuna di papancenan tugas ku Pawawan kanggo nyumpingan tina acara Manglayang Midang. Komo deui ayeuna pemerintah urang ayeuna misalkan geus naon nyaluyukeun kana seni jeung budaya. Ngadukung pisan. Ngadukung pisan. Naon aya maneh penuh. Jerki di luhur panggung atuh. Eueuh kaera pisan. Gusti mah atuh si eta. Nya Si Aman teh keur ngabiantarakeun. Boga visi jeung misi khusus make ka Pawawan. Naon visi jeung misi maneh? hiji kasugemaan Naon? jang urang sebagai seni Sunda. Tah kitu naon? Pawawan ngarojong pisan kana seni budaya. Bener. Urang mah hiji kabangan. Banggana naon man? Arek teu bangga kumaha atuh da urang mah urang Sunda. Oh kitu. Urang Sunda urang mah kieu oge. Si Aman urang Sunda. Der maneh nyanyi Arab anu sakirana teu kaharti ku urang. Cik atuh nyanyi teh nu bener. Nu bener. Maneh kadon silih tuding. Ka dieu. Si eta biar urang mah cita da. Titah harap. Carekan. Ari maneh. Aduh Gusti nu agung teu sakarekeun urang ningali jelema rebing. Eta teh ceuli. Lain Aman. Ai sugan teh marmut wae anu kaluhur teh teh. Kelenci. Gusti disangka marmot disarwakeun jeung Abang urang Lembang si eta. Sesian dipencit maneh. Dari jadikeun sate kelenci. Tah ieu ngahijina seniman jeung seniwati teh khususna urang Lembang tiasa silaturahmi ka ieu Manglayang. Tepuk tangan buat Pawawan. Alhamdulillah. Urang sadayana tiasa silaturahmi di tempat-tempatan sanaos urang sakieu keberadaan anak sabenerna mah loba nu lalajo teh. Loba. Komo deui di luhur gunung. Anu lalajo teh di imahna sewang-sewangan nepi ka handap tinggal itu ka belah ditu. Imah hungkul. Nu lalajo. Lalajona tripi kabeh. Tapi urang teu hiji kabanggaan oge min. Bener bangga pisan. Rena dina peuting ayeuna loba seni-seni anu tadi parantos ditampilkeun. Can isukan. Can isukan. Tuh, cari isuk rek kumaha sih teh. Mangga Banggana urang ieu. Mangga cek nuhun pisan. Aduh, ni balagor di dia masa Romea atuh dah. Urang paneh tah cirina urang Sunda teh. Tah kitu jangan sok cirina urang sampean teuing kahanapkeun kumanehna. Nuhun. Sabaraha ongkos kira-kira teh kahanapkeun? Katingali itu udah semampai. Naon semampai? Semeter tak sampai. Elok. Si Atang semampai mah atuh. Si Atang malah semampai. Naon? Penek weh. Memang bener kawenya. Yang oge teh pemain geges. Mana? Naon? Si Atang pemain geges. Tatang jantung. Nepangkeun abi pemain geges, nare geges. Naon geges teh? Naon geges? Geges singkatan. Singkatan naon? Ganteng-ganteng sautet. Gelo. Matak letik sia mah. Sugan teh ganteng-ganteng susah. Sente sete geges. Sakitu ge kudu bersyukur si Mangatang dibere nyawa, dibere kesehatan. Bener, beda deui jeung kahirupan urang. Tah, kumaha kitu? Salilana perih jeung perih. Perih da kunaon? Si eta curahan. Sama yang dibere duit Pawawan sia mah. Lamun tadi ayeuna si Kang Punung geus nyanyi, berarti maneh kudu bisa nyanyi. Masing-masing kudu nemongkeun. Kudu nemongkeun. Kreasi jeung kreativitas orang seni kudu kumaha. Gitu. Manehna nyanyi Arab, urang oge sarua rek Arab. Urang rek tasakur. Rek sholawatan. Tasakur, saya teh tapakur. Tapakur. Kumaha urang we? Tasakur mah hajat, tasakur hajat. Ada yang hajat teh. Gitu ai salah teh kana amak. Si eta mah kitu ai salah teh. Lamun jang maneh entong tasakur atuh man. Naon? Rek tas di mana we? Sok nyanyi. Sok cingan. Urang rek sholawatan.
kudu alus siga suara si Punus siga urang kurang aku mah alus teh si eta mah magadir urang magedor magadir gelak min naon aya harewos pawawan kumaha cenah tadi teh matang urang manglayang hayang nyaho ti luarna teh aman amin ngan pawawan nanyakeun mana lanceukna mana adina coba jadi lanceukna nu balik sia nu bener atuh eta ngacung teh si aman dah manya lanceukna ngacung dua cing ari nu adina mana adina tuh da maneh deui maneh deui atuh sabenerna mah lanceukna teh kuduna urang ari kitu lain ngan sabenerna mah kuduna mah urang lanceukna teh ari kitu kumaha ngan ieu ngahalangan palawangan kajecek ku urang Gusti disalwakeun jeung panjat pinang beteng indung sia teh didora kaeun sia mah hirup teh lain pawawan teh hayang nyaho aman heula amin heula naonna heuh anu lahir teh aman heula atuh sia teh nya teu bisa teu bisa di mana-mana teh nu lahir mah amin heula aman tuh rek kumaha ngalahirkeun lamun teu aman sia teh tuh nya sok cari kumaha teh apan pun bae indung urang ngalahirkeun bari pasean sia teh bener eta teh teu bisa dadah berarti aman heula teu bisa di mana-mana apan pun biang teh sewaktu melahirkan teh itu didoain kumaha doana teh didoakeun ku amin heuh mugi Gusti ieu murang kali sing janten jalmi nu soleh amin bener berarti amin ya teu bisa sia teh teu bisa kumaha rek kumaha lahir sia teh bari jeung pasea meureun hidup mah kudu aman heula saudara mun urang doa mugi Gusti negara sing aman amin terakhir mana mah tuh berarti lanceukna teh aman urang lanceukna asa teu boga pamadegan ngaran si Dadang euy ka ditu ngabela urang ngabela urang bela urang nyicing we apa cuk mana nyanyi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin amin ka hareup ka dieu habib siap bisa urang benar bisa gampang saksian dedang saksian ku urang saksian saksian kudu saksian kita musya siap teh mun ikut corowokan kita goblok lain dari ka mana atuh teh di dihareup moal katingali di tukang mah dihareup sok saksian anu kararasep di payun anu garoreng patut di tukang urang rek nyanyi sok anu ngabeksonan siap sok aman nyanyi dirinya ngebeksonan iya ayo uing naon maneh saksian pokona mah sok pokona siapin di sini Kang urang saksian mereka sini sok lamun sakirana urang ieu la solamat lain DJ solamat banyak teh goyang rumah nyanyi dia teh geus asup urang meresapi heula lain meresapi yo hai maneh celekuk ari mah lain asli goblok abang kana jeung aing aya masalah duplak bukan bongot aing atuh seteh jangan aing amin hai hirup teh aman seteh antep nyanyi nu bener acan heula musuh kunaon atuh teh joget kana niplak mah kitu siga nu ngeunaheun bejan lain main kitu wae atuh itu si Dadang seteh urang mah nyapertikeun si Amin ya Allah ya Rabbi urang mah lain balad jeung si lainnya lain hadi nyawa sing asal pemajikan aing dia sia sok pantesan indung urang neangan asapan da di luhur pingan kreativitas seni urang aya kieu aman rek kumaha nya sagala rupa oke jadi di dieu mah tingali make asepan beda jeung di kebaktian naon kitu make naon ieu mah make asepan di kebaktian make naon make beca sia digantungkeun manya beca digantungkeun si kami nah teu nyahoon kamari di ujung berung lain asepan
Tak percaya sok darah tangan. Pamang atuh Asep. Hah? Pamang atuh ku harlay mah. Kunaon? Masjid betang. Kabina-bina teh teh. Sok Sok buru nyanyi atuh. musik. Ho. Allah Tuhan Rasulullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Udah awewe udah kenal kita lo tapi sana saulinan nu awewe nyoba mereka bila lagi ya habibillah. Bidara kalian sih mah hirup Naon cenah ngajawab teh teh. Menyawa jeung lalaki habibillah tuh. Sok bieu kumaha bieu cenah teh terbalik maneh mah itu mah teu bener. Sok bieu kumaha kata-kata nabi amun cek urang teh budak awewe budak lalaki loba pisan kaulinana nu awewe nyo boneka nu lalaki nyo kaleci. Habil nu lalaki nyo kelenci cek urang lain kelenci kaleci. Kalah kasihan coli we ngaplek. Apaan sarua celina jeung kelenci si eta mah. Ya, jadi segala rupa ge kudu didengekeun. Ya aman nyanyi naon dengekeun jawab kudu dinya nu bener. Malah karek maneh belah dinya. Sok nyanyi jawab seteh naon. Heeh, apa naon? Awewe nyo boneka, lalaki nyo tarasi. Nyo kaleci. Kaleci seteh. Nah beda kaleci jeung tarasi. Ya beda seteh kaleci. Asupkeun kira-kira lamun misalkan hayang sarua asupkeun eta kaleci kana tarasi sok agoan ku maneh. Nya bau si punuh. Sok dengekeun. Siap. Budak awewe budak lalaki loba pisan kaulinan nu awewe nya boneka nu lalaki Nyo kaleci. Bapak Ustaz rajin ibadah sapopo enak sok ka masjid mun di masjid datang tu salat dinantu Main kaleci. aing oge Oh ya main kaleci. nya si eta mah Pidorakaeun wae. Ustaz ka masjid main kaleci atuh si teh. Kita maneh tadi main kaleci salah deui. Salah deui. itu geura mata masagala di kudu konsentrasi tadi naon dia teh sok lagi deui cingan dia deui mah Bapak Ustaz rajin ibadah sapopo we sok ka masjid mun di masjid datang tu salat tinang tu asup ka surga Rek naon Ustaz Kurang oge tinangsu asup ka pasar. naon seseni ka surga seni ka surga maneh teu balik nyanyi urang boga pen anu luar biasa. pen mana Aya salah sahiji artis nu urang nu bakal datang di Manglayang Midang. saha Aya Afgan. Afgan di mana Aya Afgan memang bener dionang ke pawawan di onang ka dieu luar ka dieu Afgan cingan sok hadirin yang berbahaya. Bahaya. berbahagia Bahaya. Urang kudu Salah. salah kumaha sih teh? Banyak hadirin yang berbahaya. Ai kuduna Berbahagia. tuh piraku atuh eta maksudnya inilah dia Afgan. Aya Afgan menawi sumping. Mana Afgan? Alhamdulillah kasumpingan artis di Kota Jakarta aya salah seorang Afgan. Afgan mana Afgan Alhamdulillah. iya tepuk tangan untuk Afgan Aduh, mesti waktu Jang. Afgan Osmali. Alah, melambaikan tangan Hei. Ucok. Hei. Tadi sudah disebut ucok. Dia ucok. Kade. amin panamun di koron teh Afgan teh Bikin geramik nadang. Urang tanya ke urang. Ari mana saha atuh? Afgan dia oke. Afgan naon? Afgan maghrib. Adan yo. Adan eta malin Afgan atuh. Hebat abdinya. Lain hebat. Duh, jegaya. Eta jeung nyamamawan kitu keur naon mana teh kan? Suling. Oh, bisa nyuling? Heeh.
suling halus gitu nya. Cikan cobaan lamun bener eta suling kumaha? Ayo ngadangu. Heeh. Dangu kenya. Kuat kalem gitu nyari. Kuasa halus panjang gitu suling euy. Asep. Aduh, Hari suling mah di nu bagus lain di dia coba. Di dia tah. si eta lain ka urang amak kitu atuh. Kumaha? Di dia Asep. Tah. Di nu bagus sanes di dia. Upami di dia masih teh kenang. Gitar atuh kenang deui. Hebat. Silakan seteh. Kita nyuling ka si ieu tingali huntuna oge ra ngoas. Eta teh Kumaha niupna si ieu tuh. Oh, nya untuk kuat gitu Gusti. Matak si ieu mah suling oge moal ditiup. Di kumaha? Da moal nyoras seteh mah ditiup. Nah, kumaha kitu? Lain mah ieu si eta mah. Lain. Lain. Bangga. Anak tumila. Mengan naon atuh? Yang duit pawawan leungit aing mah. Duit saha? Duit saha? Pamer pawawan leungit. Ah, bohong. Ari mana leugitna di mana? Mana atuh leugitna? Tadi teh urang di ditu, urang di teh. Poek atuh di ditu masih nahan yang ngadugang dieu atuh si teh. Alah. Di dieu mah tuh. Sabaraha ti pawawan tadi? 200. 200. Ayeuna aya 100. Alah 100 di ka mana atuh leugitna gitu. Minta deui ketuan. Modus ngaranna teh. Dasar anak tuyul. Kana duit teh siapa mah dibagi? Kumaha tuh urang balik geus. Geus SMS ke pemajikan dibere pawawan 200 aya teh 100 deui aing cilaka pemajikan. Astagfirullahaladzim. Tanyakeun, tong sieun. Di dieu mah balalageur. Neng Kori nu kikalin tuh kitu teh alatara naon? Binaan jeung didikan pawawan. Eta Ada saya teh jelema sabar atuh. Naon sabar teh? Sagala bareus. Sanes sabar anu kitu mah. Naon? Simpel. simpel naon? Simpel nung. Kumpul naon teh? Astagfirullahaladzim. Lain eta teh huntu bener atuh. Da cenah mah ieu teh huntu palsu. Palsu. Palsu Anu aslina. sakieu. Geus garep. Jadi abdi mah teu kedah meser ieu mun tos kolot teh. Nah. Tuh huntu aja kitu dah. Hos ya, Mang. Urang aya kajadian jeung si eta. Masa ka ujung merung. Urang numpak motor. Ujung merung hujan. Nah, itu motor tumpangan ku urang mah teu hujan. Ai si goreng huntu we ka huntu. Disangka kanopi huntu abdinya. Hebat abdi aduh Gusti Agung. Halus ieu kana sakitu kitu. Matak si ieu mah si Kalembang. Kalembang kan sok tiris. Anu tukang jagong. Ai urang mah dahar jagong teh gancang. Si ieu mah lila. Si mah lila. Lain di gorogot. Lain. Dipacokan. Tah urang fungsi bareng geus ieu mi. Kumaha? Cicik keur musik. Eta mah bohong upan. Ya we lah urang mah kasuka jadi. Upan garokeun jeung nauk di dinya. Make kroto di dinya. Wah, digale we. Urang teh kali itu musik we aing. Musuh. Dan musik tuh bebedangan hiji asupkeun. Puas gede. Ari panyambungna jeung huntu naon ai maneh? Nyaho aing teh mau judul huntu. Batur si ieu kana huntu dan maneh kan huntu. Ieu mah judulna huntu satetang. Abdi mah kungsi ulang tahun. Aing teh Cik cempe naon pengalaman di dinya? Abdi mah kungsi ulang tahun. Naon ulang tahun keun cicing. Ulang tahun teh. Oh, ada ulang tahun keun. Ulang tahun menyeri hati abdi. Kumaha kitu? Batur mah nyaranya teh panjang umurnya, panjang abdi nyeri hati ku bapaknya lira. Panjang huntunya, panjang huntunya serta murilit nyeri hati. Matak mana didoakeun ku kolot. Nah, Gitu. Huntuna purilit seteh. hebat abdinya. Hebat seteh. Eta boga huntu kitu hebat. Eta lamun niup urang teu kabayang. Kumaha kitu? Mun lilin, niup si eta. Kumaha? Biasana ngamun pareng. Ari ieu Sia mah moal pareng-pareng. Moal. Kahanap. nyebrot. Anginna kahanap. Disangka songsong untuk abdi. Gusti lagu. Disinilah saya kadang merasa sedih. Gusti. Baik, akarangeun aing ngadenge Afgan sedih. Sok Afgan Sedih kunaon Afgan sebenarnya teh aing cep teh saha ngaran teh nu sapuguhna. Nami abdi. Heeh. Bade nu panjang atau napi nu pondok. Eta apa? Aya 2 ngaran. Aya 2. Anu rada panjang. Nu panjangna ti ma atau napi ti bapa. Astaga. Nya nu ti mah teh pasti.
mana mak kandung atau napi matere? Alah. Mak kandung. Mak kandung atau napi matere? Matere nu di ujung Berung atau napi nu di Bandung? Hari mana loba-loba teh kita ieu? Ini ada bapak abi mah cukcrek iya. Paingan. Apa lagi Pika cukcrek gitu. cuk-cerek teh naon maksudna? Maca teh macul ka sawah gitu. Tukang ngagali. Iya. Oh, pantesan si eta. Tak ngagaling deui huntu sok. Lain lain ka huntu urang mah. Ingat ke bapak dedinya we nu cuk-cerek. Naon? Urang ningali cak-cak. Heeh. Papangi jeung bapak si eta. Iya. Bapak. Mana si bapak saya tak kena cacak. Naon sabenerna? Nya saresna nami abi teh Olan. Olan. Ari ka dieu teh olan rek keur naon? Milarian bapak. Ka mana bapak teh? Saurna mah ka pasar. Pasar mana? Nya pasar ujung Berung nu di handap. Nah habet neangan ka Mang Layang. Nya dekat ku kurilingan abdi teh jauh tebih pisan. Heeh. Nya ku kurilingan milarian bapak abdi Oh teh. gitu. Nya. Eta bapak teh ka pasar Mohon. meuli naon? Meser kasur. Bapak teh Mohon. Gusti jang naon? Kangge bobo Olan bapak sareng emak. Doraka si eta. Kita. Iya. Si ieu ngambek. Dari mana ku naon atuh? Ngerakeun siapa? Ngerakeun Pawawan manya. ngerakeun kumaha? Mane bobolan? Nya kangge bobo Olan bapak sareng emak. Sia. Si eta indung di bolan. Indung si teh di bolan pidorakan. Sang si teh pidorakan dari indung di bolan. Sanes bapak teh meser kasur. Beser Bener beli kasur. Ya. Kangge naon? Kangge bobo Olan. Nya cek aing ge bapana di bolan. Bapak mah tita he si teh di bolan. Sanes maksudna bobo teh kan bahasa lemes ya. Ku masalah lemes nah eta bola tidak aya bangsa lemes segala. Bahasa lemes. Eta maksudna Lamun ditransit ke bahasa Indonesia artinya tidur Olan bapak sama emak. oh tidur. Jadi Makanya kamu harus mengertikan apa? hebatnya saya. Jadi itu bapak beli kasur iya. buat tidur, mas sareng bapak. Iya, tidur Olan gitu. mas sama bapak. Hebat Iya. ternyata. Hebatnya Aduh. saya. Disugan teh bener we. Nyalakan merasa. Ayeuna zaman singkatan bahasa direka-reka suksanajan cek para sastra Kumaha kitu kumaha? kira-kira tapi nyata cilok aci dicolok bener cireng Aci dicolok. Eta mah cilok aci dicolok mah abdi cilok. Ayo penurutan orang oke atuh. cireng mah beda harti Mang mah teu nyuna ari cireng mah aci digoreng Aci digoreng. cilok aci dicolok cireng Aye, aci digoreng. ari cangro kacang di jero awewe Kacang di jero. Ayo si ieu maneh mah atuh sukrok. Kacang di jero urang awewe. Tuh tah. maneh cokot maneh kurang genep ribu aing mah teu tanggung jawab genep ribu Saha genep ribu? pamere tah Bisa ya genep ribu ning ngerakeun pisan. beda Awak genut maneh genep ribu sih atuh euy. lantaran naon bieu maneh salah nyanyina banyak sangroken awewe kacang di jero bisa teh Tapi lumayan. awewe mah singkatanana Naon? awewe nyebut awewe kursi cokor di sisi dasi Cokor di sisi. maneh mah rupa bodoh tapi beleguk sama Ya. banyak kursi cokor di sisi nama itu lah dasi cokor di sisi Kuduna. dasi mah dadan aksi jurig sateh siap salah deui kursi cokor di sisi dasi Nada dengan
nya ini perut di jero jadi teh. Sanes beot di jero. Mane mah sieun dahareun aya urang nini. Kali-kali ka urang odading atuh sia teh. Hayang apa nini? Naon? Nini. Peot sabulan. Ayo oke. Soalnya ke kapawan di mana ini murni sia teh? Oh, ini mah teu peot kawe oge sia teh. Tapi bisa eta nini bisa cangker. Nah, nya bisa cangker nini. Nini abdi di bumi cangker bisa. Dikumahakeun udan. Ya make minyak geletik. Terus Make minyak geletik dikumahakeun. siang teh. Terus dibalur kana tongongna. Heeh. Dibetot ka tukang sereset. Nini teh. Nini udan. Nya Hebat. di talian kurapia kok teh set. Siga orang India. Hebatnya. Cangker atuh. Cangker siga orang India. Nacing siga orang India. Nah, kumaha? Bujal mah pindah kana tarang. Main peda dibetot bujal pinahan tarang si udan makan Hebatnya. udan. Lain hebat udan nyilakakeun ini maneh eta teh. Nya ayeuna teh tos meninggal. Meninggal innalillahi. Innalillahi. Cik udan ayeuna bisa nyanyi naon lamun sajeroning ayeuna tadi si Mang Atang Hah? nyanyi kirata Ya. 6.000 lamun udan ayeuna bisa nyanyi nu lain Hah? Neng Ori bakal leuwih merena 6.000 Arab si udan. Abdi mah aya gaduh lagu lagu naon tapi kolaborasi laguna kumaha? antara Arab jeung Sunda. wah bener euy. Ieu miluan. Jaringan so. Iya lagu alus. Kolaborasi Halus ieu. antara Arab jeung Sunda. Arab jeung Sunda. Judulna Ma'raban. Marabas. naon teh Ma'raban. Oh, benar. Arab. Aya Araban aya Sundaan. Sunda ya Araban. Tapi kedah make backsound. Benar. Iya abi vokal. Backsound. Backsound. Beke. Aing kurang pisan sia teh. Pada leutik atuh. Kan bae lah ceuk aing mah lancing geus. Lain beke anu kitu teh udan. Naon? Pan tadi gecek teh hori naon cenah? SBY. Naon SBY? Sagede botol Yakult. Sanes SBY ieu mah kolonel. Naon aing kolonel? Kolot-kolot sagede menel. Hade. Sagede menel ge geus boga budak sia. Heeh. Sia. Sok. Aing hayang kapake pawawan. Sok. Sugana leuwih ti tadi. Sia dari ka mana teh? Sia teh mah urang tahanap. Tanggung jawab sia mah. Ya, sia. Aya musuh dalam selimut lain sia. musuh dalam selimut Naon? lamun mere 6.000 deui moal picukupeun mata kurang mending ka tukang Geus miluan jadi saya Aca eta teh. Eta mah 6.000 teh ka KDP. Iya, tapi Siap. backsoundna kudu Murwakanti. Sialah. Mun misalkan ka mana? Heeh. A berarti kabeh ngadukeun. Mun misalkan di sini I kabeh ngadukeun. Siap. Gitu, Tapi siap. orang. Siap. Cing laguna kumaha? Pada kieu Maraban hayam, misalkan hayam kunaon? Heeh. Kunaon? Ut. Heeh, berarti kudu Ut kabeh. Ya, Kudu cerdas ya. Mane kudu cerdas. Cerdas. Adu IQ. Ya. musik musik. Au. Naon sia teh? Au. Ya. Ela udan maneh mah alus jogetna si ieu mun dijogetna saeutik Sia. Sia teh mah teu apaleun. naon Mata kudu sagala pake jelema leutik. Ieu na kudu leutik deui. Cingan hayang nyaho jogetna sia kumaha? Hok musik. Sok. Allah Halusnya. lain alus ngaco lain alus ngan urang hariwang di deueuh ambulan atang Oh, tong hariwang. Lain alus ya eta mah joget teh. Saeutik tapi geuleuh. Rujit aing mah sebenarnya rujitan. siap Siap. udah Sok. Tendangan si Madun. Gero sia teh. Apa tendangan si Madun? Ih, lambrek nyanyi. Nyanyi. si waduh Aing jadi nendang. sete karunya Nyanyi. Karunya keur malu siksa teu disiksa gitu ra. sok Sok. Watir udah sia disiksa wae. Iya. Asik. Maraban hayam, maraban lele, maraban
di dia teh loba barudak leutik. Ai bieu naon sih teh mana tepi kumaha Ieu maraban hayam kunaon? Maraban lele, Kututup. maraban domba, maraban awewe, kanyut. Kenapa? Dia urang era loba pejabat di dia. Ulah salah arti. nya Baheula ieu. Maneh apaan teu? Maneh mah lahir buat teuing. ari kitu. Nyimpen duit teh kanyut kunang. Kanyut kunang. Mata kudu salah artikeun kan nyimpen maraban awewe mah ku duit. Mata kanyut kunang teh ayeuna mah disimpen duit. Dia mau minta, "Pak, banyak maraban awewe kudu kitu ngadaekeun." Jadi baheula mah kunaon? Kanyut. Kanyut kunang. Kanyut kunang maksudnya nggak salah arti. Sunda mah sanaos aya jorang, Ya. tapi nganung harti anu berbeda-beda. Berbeda-beda. Kumaha nu nempatkeunana otak jeung pikiran urang. Lamun sakira-kirana eta kanyut kunang, berarti eta tempat Aku. ah, Mata jelema leutik mah pinter. saon pinter sababna. Cerdas. Sababna Cerdasna. Otak jeung bujur cenah. nyawa da maneh maneukeut pisan beda jeung si Udan. Nah, kumaha? Udan mikir heula. Mikir. Masa ku terleng. Sebab naon? Utek jeung bujur teh deukeut. Deukeut. Ari si Udan mah jauh. Jauh. Aing. Tah si Korita. Aku gadis sudah tak perawan. Si eta. Sabaraha Udan? Sabaraha? 10.000. 20.000. Bagian maneh? Ke pawan ka dia aing bagianna. Henteu ieu hitung mah hiji 2 3 4 5 6 Mahikeun Udan 8. Mun 2.000 ewang 16.000, nu 4.000 direk dikamanakeun sok. So. Mending tamahan we ayeuna mah. Si eta kawas anu ngajual naon wae. Mending ditamahan sabaraha cek Udan. Tambahan sabaraha? 16.000. 12.000 deui tamahan sok di 4.000 ewang we. Ieu mah daek teu kajieun bae teh. Tingali. Aduh eta sih. Aduh, jadi sabaraha Udan? Jadi sabaraha Udan? Hitung kumaneh. Dengan itu. Astagfirullahaladzim. Sabaraha Udan sabaraha teh? Heeh. Heeh. 38.000. Biar teh ditambahanana sabaraha? Mun 5.000 ewang kurang 2.000 deui atulah sok tamahan. Jadi 5.000 ewang ieu. Kak, duit bisa. Lamun bener hayang Si ibu rek mere si ibu. si ibu. Ayeuna sabaraha Udan? Atur nuhun ibu, nuhun Bu. Cingan hitung sabaraha Udan hitung cingan. Geula dan tanyakeun ka si ibu. Kumaha? Ridho teh kira-kira. Ibu ridho teu? Ridho tambihan deui atuh ibu. Mun sakitu. Mun sakitu Kalah. Ieu 40.000, Heeh. ieu 38.000. Berarti mun 10.000 ewang kurang keneh 2.000 sok atuh 2.000 deui. Rek kiraan si eta. Jadi nyanyi teh sakitu-kituna. Hebat abdinya. Lain hebat, aing nu cilaka nama tadi teh. Aku tuh bisa nerangkeun cilaka ku kawan bener jadi tewak teh. Gitu. Tapi moal beunang aing mau ditewak teh. Aing mang kudu isin kurang mang layang. Aing kitu kumaha? Tuh tinggal si eta mah nu jabrik teh ieu rambut. Aing mang nu jabrik teh bibir atuh. Eta bakal hirup lu kitu lamun teu kieu mah aing mah bae duit atuh. Tapi katangkeun wae nya mang peperiheun awak leutik, Heeh. gede-gede bibir atuh. Ari Cara raminya. sok. Ye saurang deui. Balat aing kabeh ieu teh. Siapkeun heula. Oke, siap heula. Kabaris ka dieu. Ngabaris. Marisa ka ditu. Ngabaris. Gitu. Sing bener ka dieu tah, belah dieu. Anu jangkung belah ditu. Oh, di jangkung balik dieu. Belah ditu, Model tangga. Tah, jiga pager. Di tengah. Si Nut. Tah, gitu jadi. Tah. Menimpa di tangga. Tek. Jika pager bututnya. Yo, rek di pasir patarosan. Ku Kang Aman jeung Kang Amin. Tapi kudu bisa diajar baris heula. Baris heula. Cing, ai di sana mina. Nusron. Alus. Saha mah? Saha cenah? Geus leum. Lain. Manya nu jauh we ka deui. Sangaranna ya. Nusron. Tuh, Saha? teu apa ini sare teu jelas. Saha. Mislek cenah. Lain. Saha sing jelas? Nusron. Nu jauh ge ka deui ieu. Hale mana? Saha? Nusron. Waalaikumsalam. Assalamualaikum nami. Nami. Hah? Orson cenah. Lain Orson Busron. Ya, ieu teh budak teh ngaran teh geus di bubur bodas bubur beurang. Sing kumaha hatu dari tadi teu jelas. Saha nami? Nusron. Saha cenah? Ya, ceng oge. Saha. Saha?
Usron. Tuh, alus Saon. Saha mangkirang jelas. Naon? Usron. Usron. Ya saha? Sahdan. Oh, iya alus. Saha? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan, eta mah adan. Adan eta. Adan. Adan. Sahran. Oh, sahan. Ieu saha nami? Pasia. Alus pisan. Saha. Ger ngaranna alus Saha? pasea. Banyak yang ngaran pasya. Hap, bolamin. Sok. Ieu tong cekel wae. Lamun aya nu bisa mangatang tah ieu buruhna. Toh, ieu siapnya. Tapi engke cekelan ulah ku amin pertarosanana. Siap. Urang bariskeun heula, siap. Ieu ku pawawan di dieu mah kudu dianjurkeun baris teh ulah ku bahasa Indonesia wae. Bahasa Sunda kudu ngarti. Ya. Urang bahasa Sunda. Siap. Pantes ya mah. Ada rajek. Hei, Ara raja kan naon ada rajek teh siap. Oh, siap. Siap bahasa Sunda teh ke pawawan. Siap, Ada rajek. siap. Ada rajek mana kudu apanya? Ada rajek teh siap. Siap ada lagi. Ada rajek. Ajak atuh tah. Ajek. So. Ngimrip. Hei. Naon kan? Leungeun ka hareup panca depan. Leungeun ka hareup panca depan. Ah, Gitu. lencang depan Siap. kurangnya. So. Runjuk. Naon deui? Kela. Naon eta teh? Ari budak lalempeng, ari maneh pingkeng atuh. Pan aing mah bawaan tadi oge, yang bawaan emang kudat. Lempengkeun, cek urang masa kira-kira na bengkok lempeng. Astagfirullah. Itu potong geus teh. Dipotong mungkin. Potong teh. Siap. Runjuk. Naon deui runjuk atuh? Irung tunjuk. Irung tunjuk bisi ngegel itu. Siap. Lok runtik. Astagfirullah. Naon deui lok runtik? Colok irung seutik. Colok. Gugu. Bisi ngaletak tadi colok. So. Wah, duktik. Wah, duk seutik. Seutik. Saya teman badak bilak nih mana hijau keluar situ. So, siap dia. Ya, butik. Naon butik? Cabut seutik. Dicabut. Terakhir, motik. Naon motik? Lamot seutik. Hei. Mana bisa ngabariskeun mana sok. Ngabariskeun matuk cing bener sok. Jingan kumaha udan so. Ya, siap ngabariskeun. Siap. Kumaha cing? Siap, gerak. Iya. Kaki kanan maju selangkah, gerak. Kaki kanan maju selangkah, gerak. Hei. Batur mah salengkah ieu. Mikir dek. Nah, Sia mah jangkung aing mah ponok. Oh, nya. Dua. Sok jadian. Siap balik kanan. so. Siap, gerak. Ya. Kaki kanan maju selangkah, gerak. Ya. Geus penting sarua we lah geus lah. Mending Penting keluar. masa jajan. Sarua mesti sataun oge. Lencang depan, gerak. Lencang depan. Sok. Tangannya dibukain. Buka. Malik. Tah, ke atas sedikit. Iya. Puter-puter. Iya. Tah ieu nosok maokan bohlah. Nyelakakeun kanak batur teh kacida pisan. Ya, Kang Amin kamari tampil di Indosiar ku berkat pengabisana didikan jeung atikanana ti pawawan. Tah kitu. Nya, ayeuna ku hidup kamari Kang Amin kantos main di ujung berung di handap. Aya nu tiasa panjang suantena di buruhan 50.000. Di etangnya lamun misalkan eta pangpanjangna canak 50.000. Teu pirangan saukur kieu. Kang Wawan hatur nuhun. Di etang saha nu panjang napas. eta kenging 50.000. Jadi ieu mah jadi latihan tarik napas. Tarik napas. Biasa? Siap. Sok. Disaha heula. Paheula-heula ngacung. Sok paheula ngacung. Siap. Hiji, dua, tilu, cung di tanah mani. Tuh, tanah mani pan kabeh cek kabeh oge. Marandian atuh ibu. Tinu leutik heula. Sok. Sanu ngitung sa. Abdi nu ngitung. Siap. Dan itu. Biasa? Insyaallah. Mudah-mudahan diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mangan seukur kumaha? Kak. Itu tadi Kang Wawan hatur nuhun. Sing panjang tapi nanya. Siap? Hiji, dua, tilu sing rada tariknya. Nah, acan. Kang Gemi. Hiji, dua, tilu. Kang Wawan hatur nuhun. Hiji, dua, tilu, opat. Ngan opat. Bari jeung ngabeureuleu. Tambahna
eta mas. Karek opat. Cik nu hiji deui. Anu hiji deui. Opat kapal hiji lah. Kapal hijinya heula. Opat. Ieu cikan. Bisa? Cik. Kang Wawan hatur nuhun gitu pokoknya. Hiji, dua, tilu. Kang Wawan hatur nuhun. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, salapan. Salapan? Salapan ibu. Ya opat, ya salapan. Rada kuat ya. Rada kuat. Rada kuat. Anu mah biasana panjang napas. Gede. Kamari neng kori juara kori pisan. Oh gitu? Kori teh di dieu neng kori pisan. Kamari mah tak ngaranna ge kori. Oh, asal mulana teh eta? Asalna tina eta. Luar biasa. Lain tina eta asalna. Tina naon? Tina akuarium. Siap? Hiji, dua, tilu. Kang Wawan hatur nuhun. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, salapan, 10. Jom hitut ya tuh ulah hitut ya. Naon eta? Ulah hitut. Buah-buah jeung bukurna. Sing nyapa? Ieu 10. Iya salapan. Iya 10. Opat. Bari jeung kentut berdahak ya. Aya kentut berdahak segala. Hebatnya. Kacida pisan anu ngan saeutik ngan saarep berarti paronok napas opatanana. Kuduna siga Mang Atang. Mang Atang. Coba ka dieu sok. Tah tingali Mang Atang. Tingali. Mang Kang Wawan hatur nuhun sok. Hiji, dua, tilu. Mang Wawan hatur nuhun. Min, naon? Air lapasin. Aya leuwih. Aku Gusti mah. Berarti budak ieu nu meunang kan? Menang ieu. Menang 50.000. 50.000. Cik urang tanya heula kan. Kantos nyepengan artos 50.000. Kantos. Oh, jelema beunghar ieu mah jelema beunghar. Jelema beunghar. Anu tengah. Kantos nyepengan artos 50.000. Tah pawawan ka dieu min. Kantos. Tuh beunghar keneh wae. Tinggal ti Kang Wawan tos sumping. Alhamdulillah. Ya, sok kumaha ayeuna geus ngajar-ajar ieu sok. Ieu kelak Kang Wawan Sok. heula ieu budak kantos nyepengan artos 50.000. Beunghar nya. Ieu mah geuning. Alhamdulillah ibu tepuk tangan ternyata Mang Layang teh jalmina beunghar sadayana. Amin ya lawyer. Ayeuna aya hiji pertanyaan. Naon? Jawabanana ngan saukur gelas. Sok contohna model kieu. Saha ngaran? Heeh. Kumaha? Oh, rek nyokot gelas. Maneh heula teh saha ngaran? Olan. Jawabanna Ya, kurang aja mah gelas. saha ngaran? Gelas. Alamat. Gelas. Di mana imah? Gelas. Ngan sakitu hungkul Kudu jawabanna gelas kabeh. Siap. Oh. Nami saha? Gelas. Alamat di mana? Gelas. Mama saha namina? Gelas. Upami mama sareng bapak sok pasea ngangge naon? Gelas. Mama saageung kumaha? Gelas. Pinter berarti. Pintar sadayana. Nami saha? Gelas. Alamat di mana? Gelas. Bapak di mana? Gelas. Pinter berarti ya. Kabeh. Nami saha? Gelas. Alamat di mana? Gelas. Bapak nami saha? Gelas. Nah, ayo Hiji deui Min. Itu bari mending itu Min. artos mending gelas. Nah. Sok. Ayo, mending artos, artos mending gelas. Gelas. Gelas Oh, mah. yuk aya gelas. As. Atos. Mending artos mending gelas. Mending artos mending gelas. Artos. Oh, salah kuduna gelas. Mending artos mending gelas. Oh, aya keneh. Aya keneh. Ya. Iya mangga. Ical eta gelas kutiluan insyaallah bakal manfaat kangge salira. Atuh ibu, yeuh kangge tiluan. Pokoknya bagi tilu nya. Bisa. Salam ulah Kang Wawan, itu salam ulah Kang Wawan. Nah, gitu. Eta mah teu kabagian gelas kan aya hiji di gelas. Pilih tetawa ke gelas. Bisi sirik. Kang Wawan, sim kuring sabaraha kanca di Kang Atang, Kang Sendi, Kang Puduh ngalujengkeun hatur nuhun kana percantananana. Sanak pangulamanana mudah-mudahan Mang Layang Midang selalu tetap jaya. Amin. Mang Layang Midang selalu tetap midang. Amin. Nah,
dina garapanana atuh sim kuring sapara kanca anu teu acan gaduh proposal atuh antunan jeung atuh ngajengkeun ka Kang Wawan mangatang gaduh naon kira-kirana anu kira-kira 10 kesah semua nabi mah yang kajangan kan itu kajangan aya salah hiji ieu cenah budak leutik hayang kaanjangan ku Kang Wawan sa grup ya calana jeung eta tapi ieu teh mun diajak grup kajang lain sapu sarua nepi kaki lain nepikeun ka kitu padahal jauh kira condong jeung ujung perung kita naon tan ku Kang Wawan baris didugikeun ka sim kuring sapara kanca di ditu atur nuhun ka Kang Amin sapara kanca ari ieu teh naon namina teh aya manah mah tetep sasarengan sampai dikersakeun ayeuna perjuangan mah teu kapungkur mudah-mudahan di Kiara Cono aya jalmi-jalmi anu minimal tiasa ngagerakeun sadayan amin nah sim kuring apresiasi di atas nami jajaran nganuhunkeun pisan ya ka Kang Amin sadayana katampi pisan abdi janten kirang puas katinggalna da abdi ge sami praktisi sigana Kang Aman Amin akan lebih cocok upami ditampilkan siang siang mah ribuan karena memang ieu lokasi tempat pangjujugan di tiap hatur nuhun pisan ka sadayana panitia teh teu masak kita Kang Atang namanya teh pan masihan hadiahnya janten panginten ku abdi dipasihannya 8 urang 50 ribuan alhamdulillah aya kantina aya teh pawawan teu masak kita Kang Atangnya lah aya kumaha minda ieu mah sanes nyungkeun ieu mah saikhlasan pawawan sanes nyungkeun abi mah sakira-kirana pawawan ieu mah ikhlas ku abi bade ditampi eta teh 50.000 kumaha kasih nugraha mudah-mudahan Mang Layang teh sing ngajantenkeun non jambatan ku seniman-seniman anu aya di tatar kota Bandung. Lemang Bandung aya di Lemang Kang Wawan bari insyaallah mudahan dari autos amennya tadi saur Kang Wawan teh Aman Amin mah cocokna teh pami ditampilkeun siang insyaallah ulam dewe pan anjing teh aya kan insyaallah mudah-mudahan beurang oge tetep make atahan atur nuhun pisan Kang Wawan katampi ke layar kabingahan kuring sapara kanca teu oleh ngadoakeun ka Kang Wawan mudah-mudahan Kang Wawan salawasna dipaparin kasehatan amin atuh dipaparin ka kasuksesan tur kabeungharan harta harti sareng pangarti sing salalobar dina perjuangan seni budaya sing salalobar amin namina sing sabar ieu ditampi Kang Wawan jajakuluh hareun kasiron mudah-mudahan ieu sing kagentosan ku sadayana ti tim kesenian ti pimpinanna ti Kang Wawan sadayana atuh nuhun Kang Atang si seni budayana ulah kira-kira ngapunten Kang Wawan bilih-bilih aya kakirangan Kang punten di abdi teu tiasa nyugemakeun sakieu oge da panginten lagu pamungkas kangge urang sadayana bolo teu posko lagu barat lo kata ter listening to the wind I say menyanyikan
cekapan sakieu wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Dap sen bud dapur seni jeung budaya.